kapentang ku panah asmara. Kunaon diri kasiksa lamun boga rasa cinta. Kunaon ratugna dada unggal panggih jeung manehna. Anjeun racun asmara, anjeun sering ngagoda. Urip jadi teu walakaya gara-gara mikiran diri saira. Kudu kumaha mapalirkeun ieu rasa hate di jero dada kapentang ku panah asmara. Kunaon diri kasiksa lamun boga rasa cinta. Kunaon ratugna dada unggal panggih jeung manehna. Anjeun racun asmara, anjeun sering ngagoda. Urip jadi teu